nyebutkan ngomong eueuh ti dituna Kang Haji rek ka mana muharaman eueuh ti dituna Kang Haji kesel aing kadu kitu sampeurkeun da jelema ngomongna sia bieu nya muharaman eueuh ti dituna Kang Haji aya syair hati ditu pan ngahulang deh gitu kan eta maksudna naon Kang Haji aya maksudna naon tadi nya muharaman eueuh ti dituna Kang Haji heuh aing nanya syair hati ditu panggih jeung sia di ditu mawa naon sia ti ditu iraha sia ka ditu deui mungkin lieur eta jelema digitukeun kok Kang Haji jadi kitu bongana sia kitu atuh lamun emung dikitu-kitunya ulah kitu tah kitu aing terus kan kitu makana urang dia ulah ih meuni kitu nah naon teh kada eueuh ti dituna atuh sia iraha ka ditu air ramean kieu mah anyar perayaan mah anyar terus di zaman Nabi can aya ada pencetusan tahun Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab sejarah Umar bin Khattab jadi khalifah penyebaran Islam semakin menyebar kemana-mana ke luar negeri ke luar negara sehingga loba negara-negara batur hayang silaturahmi hayang berhubungan dengan Umar bin Khattab ngirim surat kepala-kepala negara-negara tetangga ngirim surat ke Umar bin Khattab hayang berhubungan politik sabab terkenal Umar bin Khattab adil Umar bin Khattab tenyieun balasan surat nah sababna isin can boga identitas tahun sementara surat di kepala negara-negara sahabat marake identitas tahun aya nu make tahun miladi tahun qibti tahun masehi Umar bin Khattab bingung rek ngabalasan surat can boga identitas tahun Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah usul ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab atuh urang ge kedah gaduh tahun cek Umar bin Khattab di mana ngitungna tahun urang kuring keur mikirkeun cek Umar bin Khattab ayeuna mah musyawarahkeun we heula panggil sadayana sahabat dipanggil aya nu usul keur musyawarah geus we etang tina maulid Nabi tina kelahiran Nabi terus dimusyawarahkeun teu mufakat teu ditarima aya dina usul geus hitung we tina wafat Nabi teu ditarima aya dina usul geus hitung tina Isra Mi'raj Nabi teu ditarima akhirna Ali bin Abi Thalib boga usulan geus teu kudu riweuh hitung tina hijrah Nabi sahabat kaget nama ke tina hijrah Ali sabab hijrah Nabi di Mekah ke Madinah itulah awal momentum paling penting pikeun nyebarkeun Islam ke seluruh dunia ya hikmahna hijrah teh Islam nyampe ke lemur urang lamun teh aya hijrah Islam ngulibak di Mekah bae makana salah kaprah lamun aya jelema anu benci ka Islam majarkeun Nabi Muhammad hijrah ninggalkeun Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal maaf hijrah Rasulullah di Mekah ke Madinah lain Rasul sieun ku Abu Jahal tapi strategi nu geus diatur ku Allah pikeun ngembangkeun sayap perjuangan Rasulullah sabab hikmah hijrah Madinah mampu dibangun Rasul mampu memupuk silaturahmi yang kuat pasukan Islam semakin banyak hikmah pertama Mekah bisa ditaklukkeun ku Rasulullah hikmah yang utama lagi dari hijrah Islam nyempi takadi ka surade nepi lamun taya jasa hijrah Nabi urang moal nyaho wudu moal nyaho Islam moal nyaho sujud moal nyaho ruku sababiahna leres teu berarti urang nyaho Islam nyaho iman teh geuning aya jasa perjuangan Kangjeng atuh wajar umat Islam satahun sakali mengenang hijrahna Nabi Muharraman Muludan Rajaban sabab nu diperingati hiji-hijina jalma anu paling gede jasana ka umat Islam ulah pinter ngadaharan jasa batur wae atuh sekali-kali sing bisa nyieun jasa ka batur betul orang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain bener teh jelema nu hade teh jelema nu sok resep nyieun jasa ka batur lain resep ngadaharan jasa batur wae makana urang dia ge keur nyieun jasa harta dikorbankan tenaga dikorbankan mengenang hijrahnya Nabi supaya jadi jasa amal soleh payunan Rasulullah di yaumil mahsyar bakal ditukerkeun jeung syafaatna amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal alamin diajar nyieun jasa urang dia hayang jadi amal soleh sampeureun di poe kiamah leres leres
Anja kuring lamun can beuki cicing bae, tolong mampu saling menghargai perbedaan. Silakan Anda beda tapi tolong menghargai, kedepankan ukhuwah Islamiyah. Lamun Islam jeung Islam di Indonesia nu mayoritas jumlah terbanyak di dunia adalah di Indonesia, geus mampu ngaharepkeun silaturahmi ngahiji, yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngan di urang nah gampang dicobak cabik, bahkan gampang diacak-acak. Beda kaos ustad jeung ustad depatanya. Bener teh? Pemilihan geus ngebegegna masih keneh. Pan nu bingung jamaah nu bingung. Jeung jamaah aing kudu milu ka mana aing. Ngaji ka ustad itu nu ieu molototan. Ngaji ka nu ieu nu itu ngebegeg. Cek jamaah isukan mah eureun bae lah. Tutuna ustad bagian ngaji ngahuleng di majelis keur mamatahan karpet. Geus jamaahna eueuh. Bener teu? Bener teu? Jalin silaturahmi yang kuat. La quwwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Betul? Betul enggak? Ya teh kahayang Yahudi, ya teh Yahudi dunia gitu. Ngajakan perang ke umat Islam Indonesia secara fisik teu waranieun Yahudi dunia, Amerika teu waranieun. Naon sababna? Nyaho sejarah perjuangan umat Islam Indonesia 350 tahun ku Belanda, 3 tahun setengah ku Jepang, encan Inggris, Portugis pernah dararatang mampu diusir ku umat Islam. Betul? Saha nu ngusir? Ulama, kiai, santri. Lamun eueuh kalimat Allahu Akbar tibang bambu runcing, bandring, belati, pedang, tapi bisa ngusir senjata canggih Belanda. Betul? Makanya santri kudu bangga istiqomah di pesantren. Sok sanajan ayeuna diledek, dihina jadi santri, dipandang sebelah mata, yakin lamun ente santri istiqomah ti ayeuna dina hiji waktu Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sing istiqomah santri. Ayeuna urang dihina diledek jadi santri lamun istiqomah yakin engke urang dibutuhkeun. Saksian ge. Tinggal jelema bararodo di Indonesia. Mulai sadar jelema bodoh tina kabodohanana. Hayang salat teh nyoh elmuna, hayang wudu teh nyoh elmuna, hayang maca Quran teh nyoh elmuna. Datang ka ulama sepuh geus dararaya, kiai sepuh geus dararaya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh? Pasti ka santri nu ayeuna nungke bakal jadi ulama. Syubbanul yaum rijalul ghad. Santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Siap santri? Kemana? Balik wae siapa? Mending jadi kiai santri. Eueuh nu moneter kiai mah. Sabab moneter teu wauheun ka kiai. Petani hayang boga beas ti mimiti plak pare nepi ka panen sabaraha bulan petani? 3 bulan karak boga beas. Mending jadi kiai mah teu kudu 3 bulan, 2 jam jadi beas. Ya iyalah, tiap kuring balik ceramah eta panitia nu ngarti sok mahanan beas 2 jam jadi beas. Yes, biasana dina berkat sok aya be. Ieu mah biasana, ai di dieu teu biasa mah atunya biasakeun. Cicing RW, cicing RW geus luak liuk wae. Cicing sikat ku aing RW. Tanya ke petani, lamun hayang boga cau asak ti mimiti melak nepi ka asak sabaraha bulan? 1 tahun karak cau asak. Mending jadi kiai teu kudu 1 tahun, 2 jam cau asak. Aing tiap balik ngaji eta berkat kardus aya cau. Biasana mun di dieu teu biasa biasakeun atuh. Ih kudu dielingan wae. Ya cicing nunung cicing sia. Sing ngarasil ilmu santri euy. Kudu bangga jadi santri insya. Makanya ibu bapak boga anak masantren itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Yakin teh?
Ibu bapak sakaratul maut diantarkan ku anak nu masantren, insyaallah menghadap Allah diantarkan ku ayat Quran. Ibu bapak sakaratul maut engkak-engkakan bapana anak boga tilu lalaki kabeh nu bungsu balik di pasantren di bejaan ku dulurna bapana sakarat eta anak nu bungsu terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Datang anak nu kadua di pasantren terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang anu cikal di pasantren terus wudu diuk gigireun siraheun bapana nu keur sakarat, diangkat sirah bapana, dilahun ku anakna, ditalkinan ku anakna. Pak sing kuat iman Pak, tuturkeun kalimat nu dibaca ku abdi, la ilaha illallah. Bapana miluan ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Les bapana maut nikmat ninggalkan dunia yang harap Allah diantar ku kalimat dikir anu bijil tina letah anak-anakna. Hayang teu kitu geus bisa ngaji can anak sia eta masalahna. Hayang-hayang aya anakna teh di pasantrenkeun sarua jeung melak lamun dina sugan. Keran bi melak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna nya barangkali. Tapi cilaka rugi ibu bapak sakarat yang hadap ka Allah diantarkeun ku budak-budak anu toleh. Lawan kata soleh adalah toleh, tok naon bangkar warah. Bapana sakarat anakna nu bungsu kokoloyongan geus ngoplos kerating deng dicampur ku soptek. Bapana sakarat malah kokoloyongan, babe action wae lah, action. Bapana sakarat action. Datang anak nu kadua awewe ngadon ngaganengkeun mewek ngagugulung bapak sakarat. Wah, ampuran Nyai loba dosa. Satu panyebut. Bapak mingkin lieur keur sakarat ditanya nyebut naon goblok. Pira aku nyebut. Datang anak nu cikal mingkin edan. Ngaguanengkeun mewek ngagugulung bapana. Ampura can bisa nyenangkeun bapak. Satu panglo tong loba pikiran. Bebaskeun bapak, bebaskeun. Keun bae sawah mah gua kebon, imah, toko, mobil kabeh gua. Bapana teu jadi pae. Bapak nagadadak cager keur sakarat gorejat bari nulak cangkeng tolol sia aing can pae geus ngarampog rugi boga anak bener kitu. Naudzubillah min dzalik, subhanallah min dzalik. Doakan ya anak urang sing ngararas ilmu nu manfaat, sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat, amin ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi usulan Sayyidina Ali bahwa hitungan tahun Islam diambil tina hijrah, sebab hijrah cikal bakal penyebaran Islam secara sukses dan sampailah ke seluruh pelosok dunia. Alhamdulillah. Iya ya nu kudu digebiarkeun teh ulah tahun baru kafir wae. Ieu mah Masehi dirame-rame Desember ka Januari, amit. Tapi kan ini nama lirik tarompet. Alasan jangan incuna pukul ini niupan tarompet itu. Bener belaan anu meuli tarompet yang Masehian mah harga 20.000 30.000 dibeli tarompet. Giliran pemuda remaja masjid arek muharaman membawa proposal mintaan dana ke masyarakat, aya nu benci ka panitia bahkan anu ngageblugeun pantok. Licik sia jadi umat Islam.
Ejang agama na sorangan koret sia. Benar? Aya nu kitu di Karawang mah. Di dia. Sia suudon sia. Aya eueuh nyabunya. Eueuh nu ngaku. Nempo panitia mau proposal teh geus curiga. Nitah ka anakna tutupkeun pantok. Naon mah itu panitia muharaman eta ti Citaritih eta teh. Cicing dihareup lamun nanyakeun mak bejakeun can balik. Geus mah pelit ngebohong dobel dosana ka awewe tah. Anakna jadi satpam hareupeun pantok kieu. Panitia datang. Assalamualaikum, Jang, mak aya. Nya budak leutik jujur teu bisa bohong. Budakna ngagoak, cek emak ge can balik. Cek emak. Panitia ngahuleung cek emak. Iraha Jang, bieu. Berarti emak aya di dapur. Subhanallah. Jika ai teu boga mah teu boga we, atuh mere-mere cai ka panitia. Panitia hampura ieu teh salaki ece teh can balik di Jakarta, ece keur teh nyakal duit ari nyumbang mah hayang kana muharaman teh jang santunan yatim komo. Ngan ieu ece keur teh nyakal duit, ai cai-cai mah aya. Ngopi heula nya, bisi hararaus ngopi heula. Engke lamun salaki ece balik insyaallah disusulkeun ece ge hayang boga ganjaran. Hebat ibu-ibu teh. Ka panitia ngeunah, bener teh? Ieu mah goblok panto. Sekali nak kanyahoan ku panitia kunaon cek pusing na panitia bulak balik wae cek panitia ari cek ieu mah ari bade nyumbang mangga henteu teu sawiyo cek doana we areklah nyumbang bisa diomongkeun ke tah tulis tah umumkeun jumaah tah 5.000 hayang diumumkeun jumaah cekek nu kitu mah. Tapi di dia mah kompak, alhamdulillah. Iya nu kudu diramekeun ya syiarna ngagungkeun agama Allah. Berarti cirina orang Citariti, orang desa Pasir Ipis, ieu teh tararakuana hebat ya. Pan cirina jalema nu takwa bijil tina hatena rasa takwa anu hebat, manehna resep ngagungkeun syiar agama Allah. Alhamdulillah. Ulah tahun baru kafir wae. Tetangga kuring ti lohor kene geus kana mobil sakeluarga ece kamaran Monas aya naon tahun baruan tahun baru ini mari lu ka Monas da panggungna gede Monas menjelang tahun baru Masehi Desember ka Januari ini mari lu marawat tarompet hayang teu melak nanti corona dok pusing. Nepi asar di Monas eta keluarga, masya Allah keluarga Cikampek aya ngabring tetangga ditanya teh rame ojo rame budak ngora wungkul musik geus ager-ageran ti lohor keneh di Monas panggungna gede encan di Ancol gede panggungna Monas edan hajar ku Ancol tahun baruan rame artis akademi Dararatang dua poe aing ngapalkeun eta